Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur orang sanggakeun ka Allah Nu Maha Agung. Dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepang lawung patepang wajah. Sholawat sareng salam mugi tetep ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka kulawargina katut ko para sahabatna nu gaduh kamulyaan teu hilap ka sadaya umatna amin ya robbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana qada sareng qadar jeung seueur ngandung manfaatna di antarana nyaeta bisa nguatkeun kaimanan jeung katakwaan, bisa nyadarkeun yen saanyana sagala masalah anu kajadian eta tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ayana qada jeung qadar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran, sabab petaka atawa rintangan nu dihareupeun eta ngarupakeun katetepan Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu aya hiji makhluk anu bisa ngarubahna selain izin ti Allah Subhanahu wa taala. Hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak ti katetepan Allah sanajan manehna nya murni. Iman kana qada sareng qadar bisa numbuhkeun nikmat ti Allah sareng bisa ngadorongkeun pikeun terus ngucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Upami usahana tiasa untung sabab sadar yen kauntunganana ngarupakeun karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Kaimanan kana qada sareng qadar bisa ngadorong kanggo tegar, sabar sareng teu putus asa dina mayuran musibah. Sareng upami urang menang petaka, jadi bacaan anu sae anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istirja anu hartosna saenyana segala sesuatu anu gaduh Allah Subhanahu wa taala sareng saenyana nyan urang sadaya mulih. Sakieu heula ti abdi, upami aya cariosan anu marenah di hate abdi nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.